Yori Pisan. Raksa Art Production. Jempling Iwal sora angin ngagelebug nabrakeun dahan-dahan tangkal kiara di pasir astana. Peuting harita jiga nuker ambek. Hujan ngaririncik di sore kene nyesakeun bau taneuh baseuh jeung tiris anu nyelecep kana tulang. Di lembur pasir huni panto-panto geus rehe di figura. Aya nu wani kaluan. Komo ngadeukeutan ke arah pasir astana. Ceuk kolot lamun peuting jumaah kaliwon dibarengan ku hujan ngaririncik eta teh pertanda goreng. Tapi peuting eta aya hiji kalangkang hideung anu ngarayap di antara tutunggul-tutunggul kuburan. Gerak narusuh tepaduli kana taneuh beureum anu cipruk jeung leueur. Eta kalangkang ngadeukeutan hiji kuburan anu masih keneh baseuh, tanda anyar dikureupkeun. Taneuhna masih beureum keneh, ngan ukur papanisan saderhana tina papan kai. Nanceb kalayan ngaran Salhapi bin Kartawi. Teu lila eta kalangkang ngaluarkeun pacul leutik tina balik bajuna. Sora pacul adu jeung taneuh kadenge lirih, tapi matak ngilu. Si kalangkang ngali kuburan Salhapi kalayan gancang napasna ngahegap. Sanggeus sababaraha lilap, pacul kadenge neunggar kai. Si kalangkang eureun leungeunna ngarayap kana liang ngabongkar papan boeh anu nutupan mayit. Bau bangke anu khas sanajan can lila dikubur langsung nyambuang ka luhur. Si kalangkang nutupan irungna leungeunna terus ngarayap neangan. Teu lila manehna manggihan naon anu diteangan. 1, 2, 3, 4, 5 tali pocong. Tali anu meungkeut sirah beuheung leungeun tuur jeung tungtung suku. Ku peso seukeut anu geus disiapkeun, si kalangkang ngarecah tali-tali eta. Hese sabab kaina geus baseuh ku cai taneuh. Tapi ku kekuatan anu gede, bras tali eta pegat hiji-hiji. Basa tali pamungkas anu keur meungkeut sirah pegat, hiji sora aneh kadenge. Lain sora manusia, lain sora sato. Sora ngagereng handapeun taneuh. Si kalangkang reuas, tapi buru-buru ngawadahan tali-tali pocong eta kana buntelan lawon hideung. Manehna gancang ngurugan deui leyang kubur teh sakadar sangkan teu katempo ngaliwung teuing. Sabot rek indit manehna ngarandeg di arah tangkal kiara aya anu ngajanteng. Bodas
pias panonna bolong hideung. Si Kalangka ngagibrig. Teu mikir dua kali manehna langsung lumpat ti tatarajong. Ninggalkeun pasir astana jeung naon wae anu tadi ditinggalina. Dina jemplingna peuting di luhur kuburan salhapi anu acak-acakan, sora angin robah jadi sora awewe ceuri. Mimitina laun tuluy beuki nari. Beuki lila beuki kadenge jiga sora anu nahan kanyeri. Di lembur pasiruni anjing-anjing mimiti babaung patembalan. Hawa tiris robah jadi hawa panas anu pikasieun. Aya nu geus neupas peuting eta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui dina acara dongeng Sunda Kiraksa. Tos lami teu ngadongeng. Urang mimitian deui ngadongeng Sunda, ieu mah dongeng misteri karyana Mas Iksan anu judulna Tali Pocong. Hatur nuhun ka Mang Openg anu gaduhna bacil gepeng di Cicadas. Bacil anu nikmat gurih-gurih nyoy. Urang kawitan wae dongeng Sunda Kiraksa anu judulna Tali Pocong. Urang gaskeun. Sora adan subuh ti toa masjid di kota geus paeh ti saparapat jam ka tukang. Tapi ujang kakararek ngarelepkeun maneh. Panonna beureum nyeureud sesa nyang hareupan layar komputer sapeuting jeput. Ngudag deadline pagaweanana salaku desainer grafis leupas. Rokok dina asbak geus pinuh ku puntung, ngaluarkeun bau hape. Cangkir kopi geus tiis nyesakeun hampas hideung dina dasarna. Hirup di kota gede, sorangan ngajadikeun manehna kalong. Hirup dina poekna peuting sare dina caangna beurang. Kakara gerek beureum ngagoler dina kasur busa ipis di kamar kosanana anu sempit. HP-na ngegeter dina meja kai butut. Ngaganggu ditetep ku panon sabelah. Rada keheul. Ngaran Uwa Endang, moncorong dina layar anu retakan. Hatena ngadadak teu geunah. Wandang lanceuk indungna anu cicing di lembur pasir huni. Tarana telepon isuk-isuk pasti aya hal anu penting atawa hal anu goreng. Diangkatna bari ngarahu sora serak sesa hudang. Halo, Wak, ya naon? Tina tungtung telepon lain sora wilujeng enjing anu kadenge. Tapi sora Wandang anu harosos jiga tas cerik jiga nahan kasieun. Jang, Ujang, geramulang Jang. Ini maneh gering parna. Ujang langsung cengkat. Bener cenah teu salah deui. Rasa tunduh anu tadi ngagayut leungit sakilat diganti ku rasa reuas.
Gering? Gering naon wa? Pan kamari ge basa Ujang nelpon mah jag-jag keneh. Malah ngamodor keneh menta dibelikeun laja. Tembal Ujang nyoba keneh ngabantah kanyataan. Buka teuing Jang. Aneh panyakitna. Teu kaharti ku uwa. Sora Wanang beuki leuleus. Aya sora ngageter. Ngadadag kamari sore sabada magrib. Ini maneh teh ngajoprak di dapur. Ditanya tengah jawab. Ayeuna teu eling. Ngacapluk wae. Nyebut-nyebut ngaran nu teu wawuh. Getih Ujang karasa ngadadak tiis. Geus dibawa ka dokter wa? Ka puskesmas? Geus Jang. Dokter puskesmas ge geus ka dieu tadi peuting. Dipariksa tensina normal, jantungna alus. Malah dokter ge bingungeun teu manggihan panyakit. Ujang, wah masieun. Ieu mah jiga lain panyakit biasa. Ujang ngarahu. Manehna pamuda modern didikan kota. Teu pati percaya kana hal-hal di luar nalar. Kana lain panyakit biasa. Paling ge kecapean atawa darah tinggi atawa stroke ringan. Pikirna nyoba ngalilipur maneh. Tapi sora Wanang anu pinuh ku kasieun eta ngaguncang logikana. Nya tua, ke siang Ujang usahakeun mulang. Ayeuna Ujang rek siap-siap heula. Rek neangan beus. Ulah siang teuing Jang. Ulah nungguan beus. Ua menta geura ayeuna. Lamun bisa geura indit. Ua teu sanggup sorangan. Bisi teu kaburu. Telepon ditutup sepihak ku Wanang. Jempling. Sora TikTok jam dinding dina kamar kosan Ujang kadenge tarik pisan. Kecap bisi teu kaburu eta ngajangilek dina ceulina. Nini asih hiji-hijina jalma di lembur Pasiruni anu jadi alasan manehna kudu mulang. Tanpa loba mikir deui, Ujang langsung beberes sababaraha potong kaos, calana jin jeung baju koko sesalebaran diasupkeun kana rangselna. Laptop pakarang manehna neangan duit teu poho diasupkeun. Manehna kaluar ti kamar kosan ngahudangkeun nu boga kosan pikeun mayar sewa anu nunggak saminggu. Tuluy nyetarter motorna beus kalilaan. Motor sanajan leuwih capek bakal leuwih gancang nepi. Lembur Pasirhuni tempat anu geus mang tahun-tahun ditinggalkeunana. Ayeuna kudu dijugjug deui. Motor bututna digas motong jalanan kota anu mimiti hudak. Hawa isuk anu pinuh ku polusi karasan nyelek kana irung. Setengah jam ti harita Ujang geus aya di Cileunyi. Pikiranna teu tenang. Manehna nyoba mikir logis. Nini asih geus kolot wajar lamun ujug-ujug gering. Tapi ngacapruk. Ingetanana ngadadak ngalayang ka mangsa budak leutik.
Basa manehna pere sakola di pasir huni, manehna inget pisan kana dongeng-dongeng ninina. Dongeng anu ayeuna mun diinget-inget deui lain dongeng barudak. Yang, omat. Ceuk Nini Asih di waktu. Basa maranehna keur diuk di teras imah panggung. Neuteup ka pasir astana anu hideung ngajengleng. Namun geus magrib, ulah sok ulin di luar, komo bari nyiwit, ulah pisan. Nah ni, tanya Ujang, harita umur 8 tahun. Shhh. Ninina neundeun curug kana bibirna. Bisi aya nu ngajawab tinu poek. Di pasir astana teh loba anu ngajaga, maranehna teresep diganggu. Ujang harita langsung ngagibrig muru ka Ninina. Tapi ayeuna di luhur motor Ujang ngadon seuri leutik. Dongeng pangberoh budak pikirna. Jurig tinanak pocong eta kabeh ngan saukur carita pikeun ngandalikeun budak sangkan teu kalayapan. Tapi seuri leutikna ngadadak leungit basa motorna kaluar ti jalan Parakan Muncang. Asup ke jalan gang, jalan anu mimiti nanjak, ngaliwatan kebon jeung tangkal-tangkal rada gede. Langit anu tadina caang di dieu ngadadak asa reueuh. Hawa anu tadi panas robah jadi asa tiris. Motorna ngagerung nanjak ngaliwatan jalan anu beuki leutik. Lembur pasir huni aya di lebak kahalangan ku sababaraha pasir, tempat anu asa jauh tina peradaban. Pas lohor Ujang nepi ka gapura lembur pasir huni. Gapura sederhana tina awi, aya tulisan Wilujeng Sumping anu cetna geus luntur. Kayaana bedana drastis. Lembur anu diingetna ku Ujang teh lembur anu rame, pinuh ku sora barudak ulin atawa ibu-ibu ngobrol di warung biasi. Ayeuna tiiseun jempling siga lembur pae. Ujang ngalaunkeun motorna. Manehna ngarasa aya anu aneh. Panto-panto imah panggung di sapanjang jalan loba anu nutup. Padahal ieu teh tengah poe. Di sawah anu biasana loba anu ngagarap, ayeuna ngan aya hiji dua patani. Eta oge siga nu buru-buru rek bali. Sababaraha tetangga anu kabeneran aya di luar basa ningali Ujang, lain ngabageakeun, malah manehna neuteup ka Ujang kalayan aneh. Lain paneuteub sono ka budak kota anu mulang, tapi paneuteub pinuh ku kasieun. Malah aya anu siga curiga. Biimih tukang sayur anu biasana pangbawelna keur nutupan panto warungna. Basa ningali Ujang manehna ngarandeg. Teu nyapa nganeuteub. Tuluy gancang asup ka imahna, panto langsung ditutupkeun. Sora panto dikunci di jero. Aya naon ieu teh, pikir Ujang. Bulu punukna mimiti rerendeug lain ku tiris. Motorna terus maju nepi ka pengkolan akhir. Imah Ninina geus katempo
Imah panggung tina kai anu geus kolot, tapi ketingali kokoh kene. Diburuan geus loba sendal, lain sendal semah biasa, sandal capit, sandal kebon, sandal barudak campur aduk. Tanda loba anu ngalongok, tanda aya kaayaan anu teu beres. Hate Ujang beuki teu geunah. Motorna dipakirkeun di handapeun tangkal nangka. Sora mesinna anu parem ngajadikeun suasana beuki jempling. Ti jero imah kadenge sora jalma ngajiasin, tapi sorana laun, pegat-pegat siga anu bari nahan ceuri. Ujang napas panjang, ngumpulkeun kawani. Pikiranna salaku budak kota mimiti leungit hiji-hiji, diganti ku parasaan teu geunah anu geus lila teu dirasakeun. Manehna naek kana golodog. Assalamualaikum. Wah, ini Ujang datang. Sorana sorangan kadenge aneh dina ceulina. Panto muka, wandang ngajanteng di panto. Panona beureum, buukna acak-acakan. Ningali Ujang, wandang lain bunga. Manehna langsung cerik ngabangingik nutupan bibirna. Jang, tulungan sini nih Jang. Hawa di jero imah karasa eungap. Lain ku sabab loba jalma, tapi asa berat. Bau menyan sesa tadi peuting, campur jeung bau minyak kayu putih anu nyegak. Ujang ngaleng kasup, rangselna masih ngegantung dina punuk, panonna langsung neangan ka tengah imah, ka tempat Soraya Sinta di kadenge. Didinya dina dipan kai kolot anu geus lecet, di ditu di dieu Nini asih ngagoler. Awak Ujang ngadadak leuleus. Ieu lain ninina anu manehna kenal. Nini asih anu diinget ku Ujang teh awewe kolot, anu sumanget, anu sok ngabodor, anu tara bisa cicing. Hari Nini asih anu ieu ngagoler teu daya. Di bulan kusimbut kandel motif kembang, tapi Ujang bisa ningali awak Ninina ngegeter. Awakna panas kacida, Ujang bisa ngarasa hawa panasna ti jarak 1 meter. Tapi tarang Ninina pinuh ku kesang tiis saukur sagede-gede siki jagung. Panona molotot kaluhur, kala langit imah tapi kosong teu neuteub nanaon. Anu paling matak pikasieun nyaeta biwirna. Biwirna teu eureun ngagerenyem, ngacapruk sorana laun tapi jelas. Nyebut-nyebut ngaran anu teu wau. Talina, Carapi, ulah dicokot. Panas, pulangkeun. Ujang ngarenjag, salah api, ngaran eta asa wawuh tapi di mana? Wandang bari terus nyusutan cipanona, nuturkeun Ujang ti tukang. Di juru imah sababaraha tatangga jeung dulur jauh cari nakul. Ngan bisa ngarengap jeung istighfar. Siga anu pasrah, siga anu nyang hareupan hal anu geus teu bisa katulungan deui ku manusa. Ujang ngadeuketan dipan, disimpen rangselna kana palupuh, manehna diuk dina sisi dipan. Nahan rasa ngilu dina hatena. Nini, ieu Ujang. Ujang datang.
Dengan Ujang ngarampa tarang ninina. Panas, siga nempel kana besi benang moy. Tapi Nini Asih tengah respon. Panona angger molotot kaluhur, biwirna angger ngacapru. Dari aing, Salapi, ini cia. Geus kieu ti iraha wa? Tanya Ujang ka Wandang sorana ngageter. Di kamari magrib Jang, sapraka panggih ngajoprak di dapur. Tembal Wandang sorana pegat-pegat. Dokter geus nyerah. Cek dokter taya penyakit. Tensina normal, jantungna alus. Eueutanna stroke. Tapi kahayaanana unggal jam beuki parah Jang. Beuki teu kaharti. Wandang ngadeukeutan, ngarewos kana ceuri Ujang. Anu matak wasieun. Unggal adan magrib. Sini ini teh pasti ngajerit. Ngajerit tarik pisan. Jika anu kasiksa. Ujang neureuy ciduh. Logikana nyoba neangan jawaban. Dehidrasi, halusinasi, alatan demam tinggi, tapi eueuh anu pas. Paneuteut pasrah Wandang jeung tatanggana ngajadikeun Ujang sadar yen maranehna geus teu nganggap ieu urusan medis. Sorena Ujang maksa nyuapan Ninina ku bubur. Tapi buburna mental deui, malah si Nini Asih siga anu jijieunnan, nyiduh bari panona beuki molotot. Pahit, bangke, mau bangke sia kaing. Ujang ngajenghok, diteundeun deui mangkok buburna. Nepi ka magrib sora adan ngalang-laung ti Masjid Lembur. Ujang, Wandang jeung nu sejen keur diuk ngariung di tengah imah, rek siap-siap salat. Kakarage sora adan nepi ka Allahu Akbar. Nini Asih anu tadi cicing ngagoler ngadadak cengkat. Manehna diuk panonna beureum neuteup ka Ujang. Nini Asih ngajerit, jeritanana lain sora awewe kolot, sora eta tari. Berat pinuh ku amarah siga sora lalaki anu keur nyahan ka nyeri. Wandang jeung nu sejen langsung ngarumpul di juru, maca istighfar. Ujang sanajan reuwas setengah paeh maksakeun maneh teu lumpat. Manehna neuteub Ninina. Panas ya eureutkeun. Nini Asih ngagorowok deui, bari nutupan ceulina. Padahal sora adan eta sorana ngalun. Sanggeus sora adan rengsen, Nini Asih ngadadak rubuh. Ngagoler deui, ngos-ngosan tuluy balik deui ngacapruk laun. Salapi, talina, panas.